Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore baraya sadayana. Dina sore anu ayeuna sim abdi bade jaroh ka makom eyang sembah dalam jiwa manggala sangulatnya baraya. Da sim abdi teu nyaliranya ditemani sareng rarencangan anu ngararaos gitu baraya. Nah, ini lokasi perjalanannya baraya ekstrim pisannya. Aduh, jadi ka dieu tiasa nyenak motor gitu upami halodo mah. Nah, alhamdulillah ayeuna ya cuacana nuju halodo cerahnya. Kamari tuh sababaraha dinten gitu turun hujan ageung dan alhamdulillah ayeuna cuacana nuju panas ya. Tuh, jalan motorna ekstrim pisan baraya. Jadi ka dieu mah harus kedah anu ahli gitu nyenak motorna. Anu jarang nyenak motor kanu kieu mah aduh soak gitu baraya. Di ayeuna direncangan ku marurang kalih ngaraosnya baraya. Dan ieu lokasina di sawah lembur. Sawah lembur ieu teh atawa nepi sawah naon? Sawah picungnya. Sawah picung. 6 mangkat. Ieu nuju name dugi ka sawah lemburnya baraya. Tuh, ekstrim pisan panjalana. Nung turun pisan. Aduh, upami usum hujan mah ieu laleur. Bujeng-bujeng nyanak motor gitu tah. Jalan kaki oge sok sesorodotan tah di dieu teh. Lokasi ituna baraya persawahannya lega pisan nih persawahanana. Ini jalanana pinuh kulukut gitu tah. Soalnya kan di dieu mah henteu kapoe ku panon poe gitu, halangan ku tatangkalan, seueur tatangkalan di pinggirna tuh. Tah kunaon pangna ieu nah barayanya disebat sawah picung karena tah di dieu aya tangkal picung. Tuh, kapungkur mah ye ayeuna aya hiji deui tah tangkal picungna baraya. Tah eta tangkal picung, kapungkur mah di dieu aya 2 tangkal picungna. Cuman tos ditebang hiji gitu baraya. Tak upami usum mahalodo nya, usum mahalodo panjang kemarin kan usum mahalodo panjang gitu. Jadi warga teh kakirangan cai gitu di lembur teh tah kaca kajaramana teh baraya. Sok ka dieu gitu tah. Tah geuning ieu aya tilasna baraya. Punya tah ngabarangun non WC di dieu gitu tah. Dia tilasna kumargi da ayeuna mah tos turun hujan, pangin tos aya deui cai ka lemur. Jadi ieu jarang kaurus deui kamari mah di dieu teh. Betaheun we pokona mah di saungan sagala gitu baraya. Tuh caina herang deh, murni ieu mah tina liang gitu caina. Tuh, di angin ngaleueut ge raoseun. Itu baraya. Jadi pangna disabat sawah picung teh karena di dieuna aya tangkal picung ageung kapungkur mah teh. Sabat di dieuna aya tangkal picung ageung, ayeuna ge masih aya keneh hiji deui, cuman tos ditebang hiji gitu sabat. Ya cai peragi warga Araribak nya kamari mah rame wayah kieu teh basa nuju musim halodo mah di dieu. Pesawahanana nuju Hararejo nya. Tuh sararea pisan. Sawahna masih keneh kering gitu tah. Soalnya kan kemarin dugi ka barulah gitu sawah teh. Matak aya hujan samingon mah gitu masih kene kasarep keneh ku taneuh. Si eta teh si caina teh. Matakna masih kene bareulah kan sawahna. Masih kene aya caian. Tapi nu handap mah ieu tos aya caian ya. Tuh. Nu handap mah tos aya caian baraya. Di dia sok abi paragi ngurek teh di dia alhamdulillah seueur belutna baraya.
Cuman nya ari di sawah mah geuningan belutna teu patos ararageung. Aralit ya paling ageng segede jempol gitu tah. Di palih dia mah lokasi pesawahan seueurna baraya tuh raoseun di dia bata suasana nama baraya tiis gitu tah. Kapalih dituna lembur deui, kapalih dituna lembur, terus dipalih tonggoh itu lembur deui aya lembur. Nah pami kapalih dituna lembur ageng baraya tah lembur ageng DKM Sangulat dipalih dituna. Jadi itu aya nuju aya ngangon doma sambil ngalang layang juga nah. Tahkeun kan tempatnya nya baraya. Insyaallah. Di mana, Mang? Citayam. Citayam. Baraya masyaallah pesawahanana nuju Hararejo parena. Meskipun acan caian nya ieu sawahna tapi sararae tuh parena. Tuh kapalih dituna baraya Kampung Silanaknya tuh. Kampung Silanak kapalih dituna. Maka mah jadi payun. Jadi ka dieu ge tiasa nyanak motor gitu tah. Upami musim halodoma ada naon seset jalanangan upami hujan mah aduh leueurna di dieu teh baraya. Sosolodotanna tuh. Itu tangkalan hungkul. Da ieu pabinihanana si sesa panginten ieu mah. Seueur keneh. Nah, iya kebonan di pagerannya supados henteu kan sok aya nu ngalangkung model sapi doma ka dieu jadi henteu ngaganggukan apa pelakan ke kebon gitu tah. Jadi di pageran pinggir kebon teh gitu tah baraya. Tuh kapalih dituna masya Allah baretakeun baraya. Masya Allah madurang kali nuju Caralitnya ya, aya juku toge buka kamana jalmina ieu teh aya tah baraya makom nama kapalih ditu tuh tah kapalih dieu teras makom nama cuman hapuntenna ku abdi teu tiasa diekspornya kumargi di dieu mah adatna masih keneh kentel masih keneh dilarang gitu, dilarang diekspos karena media gitu baraya. Tah motor oge kapalih dia mah teu kenging matak tuh ditanggulan geuning dihalang sampai dia batasna motor teu tiasa ka payuneun makom nya motor oge mung sampai parkir paling dugi ka dieu tah parkirna kumargi kan teu kenging gitu baraya dugi ka dieu tuh dugi ka dieu nyimpen motor paling aya anu duwi ka ditu ka di dieu kan ditanggakeun kapalih dieuna tuh ditanggakeun. Jadi aya dual jalur ya teh sahabat kapalih ditu mah jalur ieu mah jalur ke DKM ieu mah jalur jalan babakan pari nya. Tah ieu tempatna nya makom keramat Kangjeng Syekh Eyang Sembah Dalam Jiwa Manggala teh tempatna aya di Kampung Sangulat, Desa Sukamaju, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Tos seueur pisan anu dongkap jaroh kapalih dieu. Bahkan sanes ti Jawa Barat unggul, ti daerah unggul, ti luar Jawa Barat oge tos seueur ngan seseueurna anu ka dieu mah nu sok aya nu mukim modal sabulan 2 bulan kitu baraya.
bahkan aya nu sataun anu mukim di makom gitu baraya ya gitu. Jadi hapunten abdi teu tiasa ngekspor ka makomna kumargi da masih keneh dilarang gitunya, abdi teu wantun gitu ngekspor makamna, paling dugi ka dieu bae tadi palih dieu tadi dia mah tos caket nya ka makomna teh dia aya sawu kapalih dituna datarpeun euy mesti keneh laleuweung nya di dieu sok seueur monyet surna. Tah ieu mah urang kali istirahat heula di dieu ngantosan panginten barayanya. Mohon panginten ti sim abdi sakitu bae nya baraya, hapunten anu kasuhun bisi aya kalepatan ti sim abdi nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun bantosanana baraya, nyuhunkeun subscribe-na ataupun abdi bidoana ti baraya sadayana. Mudah-mudahan channel baraya urang lemur sing langkung majeng oge baraya sing dipasihan kesehatan, kalancaran, panjang umur, digampilkeun milk rezekina. Sakitu bae anu kapihatur ti sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok sholawatilah sakali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi barayanya ieu teh teu aya sadayana marurang kalina ieu nuju teu hadir. Mun sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.